Mana ya mah? Naon ya? Ya sansorana. Oh, aduh. Ya, alah. Ya lamun nanya ke awewe, lain kersa di asaan sia teh. Neng, saha nami teh? Neng, saha maneh teh euy? Saha nami teh? Oh, Neng, saha nami teh? Tah gitu. Ririn. Hah? Naon cenah? Naon sih teh? Astagfirullahaladzim. Aing wae nu jauh teu deket. Mana awewe sungarana Udin? Lain Udin. Ririn. Oh, Ririn Saprudin. Coba menangis direka pisan nyuri. Tanyakeun imahna di mana? Sakedap polanya. Alah. Sia mereka kesempatan atuh. Udah asli saeueuh ayeuna mah. Naon? Aya nu hideung dina yeuna saperek diantar sa teh beleguk. Duh. Karunya geulis-geulis mah nya tanah hideung. Naon? Ya Allah Gusti Agung. Iya, punten Neng. Coba kitu ah. Jika teh ieu ka awewe masih teh kasar-kasar teuing. Punya ka awewe disuntrungkeun. Sok tanya heula. Tanyakeun ku maneh ieu teh, Neng. Di mana? Sok tanyakeun imahna. Ai! Siapa menyusutkeun kesang? Alah. Baik kesang urang mah teh bermanfaat. Alah bermanfaat. Sok lamun teh urang teh kawisan kesang mah diseuh-seuh ya. Isukan diseuh. Ya geus bau hangruk ieu. Si Edan, sok tanya heula kumaneh daekeun teu? Nya sok. Kersa? Aduh. Oh, laguna teh yang Mang Endul. Hah? Mang Endul. Lain Mang Endul, Manul. Oh, Manul. Sok Neng. Sok. Paluwargi sadayana mohon datang-datang istirahat na Kang Ohang. Urang sangakeun hiji lagu ti Neng Ririn sareng Kang Ohang dina laguna. Mandu. Keprok mana Bu? Kamu karisma Bu. Yo, tarik Mandu. Bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupku dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupku dalam kemandulan. Rasa tiada sempurna kebahagiaan tanpa adanya seorang ku tak
seumur hidupku dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupku dalam kemandulan. Rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa dengan seorang ku tak berhaja. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih bagi dirimu kecewa padaku. Atas, Hah? atas awan. Aku mah maneh we lah. Aduh, Gusti Agung heueuh maneh teh keur leutik teh deh ceking. On, atau lain leutik. Menisok gitu awan. Hah? Mau sih. Memang nih gitu wae. Anggap itu mah tunggu. Aduh aing mah mun nya ka mana we? Ka mana we ngomong masalah dibayarnya. Ya, Neng. Neng teh, Neng Ririn teh. Cacak-cacak alit gedengan Neng teh tapi ageng. Ya suantena. Kemana wae. Ya teh. Aduh, Gusti Agung siga Sindi Patika. Aduh, siga Sindi. Sini dengan ya nah, Sini naon? Sindi pemajikan si Oga. Oh jauh-jauh. Si Yuri jauh-jauh. Neng sok Atur nuhun Neng Ririn. Sok kali. Aduh terus nyarkan Kang Ohang. Aduh alhamdulillah. Sok. Ka bladinya sok. Sok bladinya sok. Engkau nanti siapa yang mereka naon wae atuh? Lain bisi hayo ngadiukan Jadi tam-tam. kesempatan pisan sih Oh, mah. dah aing. Dikekeueuh. Tuh nya cek aing ge benernya. Ngadiukan tam-tam sia mah. Ku aing di halangan. Sama letik-letik dibelegug deui. Ya Allah, ayo mana nggak dicarekan sih teh? Gusti Nu Agung mana terjangka mana bisa segala bisa. Tersangka maneh. Naon? Mana nyanyi? Nah memang ukur mana hukur bisa nyanyi? Hah? Ayo nggak bisa nyanyi. Ayo kata tadi oge aya nyebutkeun di ditu. Heeh. Pas datang nengennya. Heeh. Ayo budak resepun ka maneh. Oh. Masuk cenong. Ayi LDK. Ayi LDK. Ayi LDK. Ayi lono. Anak kok ayo diturutan teh. Udah tadi aya budak cenah. Ayi ngiring ka dieu cenah. Ieu cenah abi mah resep cenah. Hari tau ge kaget cenah. Aduh Gusti Agung la ilaha illallah cenah eta aya lonok biasa nyanyi. Si Yurik, ayo lono. Ya lagu nu baheula gering nu baheula aya. Kiwari tong heran, nini kotoran. Enak-enak. Ini kotoran gua sih teh. Kiwari tong heran. Nini kotor. Lain kiwari tong heran. Terus? Anak zaman sekarang. Oh penyaing nini kotoran. Ya kira baheula mah karunya nya aduh karu